Goblok. Mana si teh ajeng teh laguan lawe di dieu. Oh si goblok. Kursi teh bututnya. Teh, lama di dia? Tuh, saku dong ibu labu ya. Sarua. Iya na tuh tepas bangku teh. Geus bae. Tepas bangku teh. Lama Halo. teh di dia nungguan? Henteu. Lain. Naon? Apal mebel tuh nu murah di mana? Mebel. Abi daerah di mah seperti apa teh? Ek meuli kursi di mah kursi nu geus butut. Kayak atuh orang tanyakeun kasih Mang Udag. Nanyakeun ka eta mah moal balik cik abi mah. Kudu yang pepeta, kudu jelas. Maka bener. Da di dinya malah pawang da jeung urang mah geuningan pasea we pasea pream teh. Bae urang geruan heula. Hah? Pasak urang. Audag. Audag. Anjing geus pream urang. Tuh kan datang ka dia. Kumaha teh? Iya Teh Eri cenah rek beli mebel, rek meuli kursi di mana di dia? Eta atuh meuli tarasi mah ka Cetati nya teu apal. Cek urang ge lain tarasi lain kursi. Nya eta di Cetati. Beli eta lain. Beli kursi di mana di dia mebel nu murah. Daerah dia rek beli kursi cenah. Mohon teh eta ka Cetati mah nya teu terang. Eta Cetati walidinya. Kursi. Mulai teh jina. Udah. Sanes miwarang miser tarasi ka Cetati, Teh Eri rek meuli kursi gitu. Oh, masyar tarasi sareng roti. Nya nya. Sekedap atuh ku abi urang ieu nya urang pasarkeun heula. Lain. Audag. Salah Audag. Kalah urang udah geula. Salah kete. Audag.